Kenan mana dia? Biasa Dri kercicing. Aing arek minta tulung eta ka maneh teh. Sorry Dri urang ayeuna mah geus teu bisa nulungan maneh. Beda naon maneh jadi kitu ka urang. Dri maneh mikir teu unggal ka dieu maneh minta tulung deui nepikeun ka bosan. Apa kau ente pernah nulungan urang teu? Nah iraha maneh minta tulung ka urang. Cik ngomong. Ya. iraha. Kamari urang kan minta tulung ka maneh anteur meuli dawat. Kumaha respon maneh? Yo pan aing Embung. teh loba urusan lain embung Lah. teh. Lain Ngarti we. lain jadi alasan ka babaturan kitu Dri. Geus ayeuna mah urang mah moal nulungan maneh deui. Benar sia mah. Bener urang mah moal bener. Benar ieu mah. Kitu loba kieu ya duit aing. Bener moal Dri urang mah. Ningali atuh ka dia ya. Bung lah. Sok geura tah. Bung Loba tah duit tah. minta tulung naon? Lah pokona mah tulungan we engke ke urang di bejaan. Sia mah kebalan perhitungan. Wae. Ayo atuh tulungan naon anjing? Ayo lah. Ngobrol. Apa cita apa cita